Sampurasun. Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring reksa Faksi Anwar ti SMP hiji Cibunggulang dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta nu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen bakal menang 50 GB unggal bulan. Salian tieta, Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarika ieu kudu dilakukeun lantaran ayeuna pamunduh ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.